Aduh, Gusti nu Agung ieu poe-poe ieu ya teh kamari. Oh sabdi tidur lebih lebih nya mati puncak lama ya kamu dong geus abdi fokus suara abdi lama mungkin suara nolain ngantuk aja mana relax abdi rek nanya kamu bisa ngajawab dengan jawaban yang sangat jujur karena kamu terang kamu tahu lamun bohong eta teh dosa abdi rek nanya kamu bisa menjawab tanpa membuka mata kamu bawa kena teh ka mantan majikan Ka mantan pamajikan. Teu. Teu. alasan apa Geus loba kanyerian. lu bakal Kabur ti rumah sakit. Pas geus dioperasi 3 bulan di Hasan Sadikin. Sampai ka pulang eueuh nu ngalongok eueuh naon. Ka keluargana. Keluarga abi ngaran ngalongok mah lah sapoe 2 poe saminggu. 3 bulan di rumah sakit. Nyampe ka anu kareta bawa termos, ngakod manehna. Begitu geus sembuh nya dipangkaburkeun teh gitu abi budak dibawa nu awewe keur aralit keneh hiji dicuekeun dangu-dangu geus kawin deui nah jeung lalaki lain we teh udag-udag sampai ka Binong ka mana teu panggih wae gitu da eta berarti geus sembungeun ka urang geus kanjerianana nya ku abi diurus ternyata eta teh timbul balik teh kitu gitu sampai ka dia ruangan operasi naon kamu ya. Nami mantan istri kamu sangaranna Ani abdi rek minta izin beneung teh abdi nanya Ani abdi rek nanya sebenarnya naon maksud tujuan ninggalkeun kamu lahir ke kamu oke kamu bisa tadi ayo bisa tadi berdiri apa dia tuturkeun abdi pakai duduk anak Ani punten abdi nyukeun widi abdi rek naros sajenengan teh Ani lagi di mana Ani di kabeh mah di eta ayeuna mah ngalih deui ka caket ka si AA adadan di Babakan Asta caket bumi sareng mantan Kang Dadang caket tadi mah di Bojongloa nya ulah alih we kitu da sieun si adadan budag-budag abdi tadi ngobrol sareng si Adadan cenah ai cek pengakuan Dadan mah cenah Ani ngahianati ka Dadang cenah majarkan tah sakate kitu ngahianati gitu terus nah betiasa kejadian sebatas gitu hiji sia anak itu dengannya sok minum dengan di dalanggeut parkiran artosnya sabarahan tapi teh atuh hoyong we dangdan naon-naon mah berarti kurang dinapakahan gitu ya. Terus barangkali saur Dadan mah cenah dikantunkeun gitu terus dikantunkeun Ya, dicanak nu alit anu bungsu nu ti dadan dicanak ku abdi kabur anu mana nu istri apa nu istri nu ayeuna anu istri lah anu ti dadan mah nu bungsu wah gitu da abdi teh pan gaduh deui dua bibit ti dua putra ti dua bibit oh Kang Dadan teh eta teh secara oge kedua Ani mohon sareng Dadan mah gaduh dua gitu mohon mohon terus saur Dadan mah cenah Ani teh kabur ti rumah sakit maksudna naon eta teh sanes kabur jadi abdi teh kan radang otak terus nya komana 2 minggon nya terus terang lah jujur sih mah da sakituna mah cenah luas di rumah sakit ka dokter ka naon-naon ge nyampe ka obat batur mah umum CF artos anjeunna ge damel di eta di Indopon saha teh dadana ngan ninggal abdi teu damang nya anjeunna teh satiasa hoyong kenging pasangon kumaha carana da terus aya rujukan abdi kedah ka ditu teh ka Hasan Sadikin yang ngundurkeun diri nyaris baik-baik henteu eta henteu naon teh namina teh
Kita ngundurkan diri tapi wawartos ke personal apa tulungan di pemajikan gering ieu abdi yang PHK gitu. Nah sana dan kita bisa cenah mah sok mangga ke bumi cenah ke bumi ke bumi abdi ningali pamajikan udah tos teu kieu gitu. Tos koma ieu tos wah kitu mah dan sok tiasa ngangke artosna di ku abdi disangemkeun bahwa di eta keadaan ka rumah sakit mana sok cenah heula cenah langsung ka ranca badak lebetkeun ke ruang saraf di ruang isolasi saur dadan abdi teh emut 2 mingguan dinya teh teu sadar-sadar teu naon sampai ku selang lah sadayana abdi teh tuang ku selang naon-naon tah tidinya tos saepeun artos beureunan dadan kumaha bingung nya dipiwarang uih ku dokter teh nya di teh ge dadan da wantun janten nyata ke dokter dok nggak apa-apa ini pasien akan saya bawa pulang sekarang juga cuman saya minta satu syarat apa tanda tangan dokter jadi kalau ada apa-apa di rumah saya bisa ini dokter oh nggak bisa pak nggak bisa pak udah aja di sini aja nyampe ka 3 bulan ada nyampe ka sembuh nyampe ka dibikin pendakin naon-naon aya nu mah nyanak deui kadang teh pak kalau bapak nggak sanggup uang kan biaya di sini besar udah aja bapak bikin keterangan tidak mampu ya dan angkat alhamdulillah ku nyemayaran obat biaya kamar ku nanti fotokopian gitu nyampe ke balai dioperasi ge eta darah fotokopian mayarna teh da berwatos pisan ti Hasan Sadikin ke jalan Aceh teh papa hanya Tapi Ani ngerasa henteu dadan haritanya ka Ani. ngaraos Ngaraos. ngaraos Ayeuna aya rasanya keneh henteu ka dadan. enten aya nama murang kali hanu teu ditu nu etana nya nicarakan abdi gitu nu ngaulahkeun atas adeung nyata saya mamah ku bapak ku sapaa sama terus bapak mah gitu wae ngalepatkeun wae Ayeuna Ani apal henteu lamun dadan geus bager? terang terang mah abdi sok isin da anjeunna mah sok seuring wae dasarnya ka mana kadang-kadang kamari ge abdi ngabobodo budak bapana aya budak anu bungsu mah teu cenah lapor bapak barunya ke parkiran menurut cara ke pasar ke naon abdi teh pura-pura eta we teu panas tiris dan ada ya bapana da abdi kan ngurus arali teh ribet itu mah kan urang kali eta nu dadannya putra abdi kan itu kadang ka bapana ini bapana mah bumbang kan suka dia dadan motor kadang-kadang mah tengahnya motor cenah papa eta teh sono cek teh bari di pasar langsung alhamdulillah sana laporna kadang itu Cenah aya nama cenah Ani uningan teu aya nama dadan tos liren kana sagala rupi. Apa? apa Liren kana naon wae saterang Ani. ya ini mana eta tentu siga kapungkur lah cuma kamang ka istrina Oh, sok ka istri oge. wah kadang ini kan kamu aya HP aya motor mah break wae eta Tapi Ani oge cenah enak tos sabaraha sorogen ka saberiji enak teh. kaopat Kaopat. Heeh. Anu terbaik nu mana? Surah Ani. Suami anu paling nyaha Ani. nya aya nya mah upami itu tegal saloge mah cenah kana dina orang binong pertama Nu pertama. Ibarat kedua kali mah dari istri abdi bingung nya mau usum kawin siri teh ya dan situ abdi bingung sebatas eta menyan aratos naringal teh urang kali Jadi aya nama arti nama lain teu nyaah, da aya nama ningali budak meureun nya, anu teh kadadanna meureun nya. Kayak tuh ku abdi rek didugikeun deui nya, pesan ieu carosaan ku abdi rek dicaroskeun deui ka dadan. Oke, Ani tiasa tatih ayeuna. Kapuli dia. Salik. Dadan. Dinu tengah tilu Kang Dadan bisa buka mata dalam keadaan segar jeung sehat. 1 2 3
Nah, bisa gitu nih. Kumaha? Jadi jiwa yang merasuk dipisahkan. Orang pernah punya kelawaka. Jadi iya terapi ngaranna terapi bangku kosong. Terapi bangku kosong yaitu memisahkan pikiran seseorang atau cinta seseorang, rasa seseorang yang pernah masuk ke dalam dirina, yang pernah masuk ke dalam dirina, ku abdi dipisahkan. Dirina nu asli aja anu merasupna. Jadi anu ngomong teh anu merasup, yang pernah merasup. Bahasa merasup seperti itu. Jadi orang mengangkir roh gitu. Ini seolah-olah Abdi mawana jalur ilmiah. Jalur ilmiah mah disebutna yang merasuk lah gitu. Lamun hayang melupakan, yang merasuk itu dilupakan. Anu hijina eta, anu sabelah eta dihalingkeun, jadi lupa gitu. Kan itu? Oke, eta disebutna terapi bangku kosong untuk mengatasi konflik batin. Jadi bukan berarti sekarang jiwanya, rohnya masuk. Bukan. Jiwa yang pernah merasuk di dalam dirinya dipisahkan. Yang pernah terjadi. Ya, pernah terjadi.